ditiupan. Kalau ada ngaleng makhluk metik mah masing sare kayak gitu. Ini mik dia mangimik teh ngaja ditiupan. Assalamualaikum. Kalau mata keung lain hayang nyaring. Takung kowe eta mah meureun pantos assalamualaikum kitu tah. Ieu bakar mageuraj bulan puasa rek saur ge kalah keung. Si abah nu kaketrokna si abah nu ngumumkeunna assalamualaikum. Wala sadalik sadaya nguningakeun ieu waos kantun tilu. Ieu waos kantun tilu. Paur paur. Tuh digulin. Labuh. Sangap ce sangap. Hah, loba pisan keanehan. Gara-gara si eta. Sok lagu budak mah mah waktos tabu tilu sahur sahur. Dah gitu. Maki-aki lecek aki bener eta teh waktos tabu tilu dari huntuna geus eueuh mah kitu atuh. Ngosom jadi ka kuping teh wah gantung tilu. Leheung lamun anu tilu teh salamet teh ceuk kumaha lamun keur sahur eta huntu nu tilu teh kabeh napalna ulen. Pada kuat kene ulen daripada huntu atuh ceuk geus anu mah jeblak kabeh napalna ulen. Si abah teh ceurik jeung ceurikan huntu eueuh ceuk. Balik deui ka masjid ngumumkeun imsak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bagi waos parantos ningsat ningsat. Batur nak imsak ieu mah ningsat. Kada bisi ngopal kita tadi semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh. Awas kareta nu gaduh barudak teh gaduh putra teh ceuk. Sok ulah dipepene ulah dimemenan teu pararuguh geuning urang ge baheula ku kolot urang ge baheula ku inung teh di arobo ieu muhun baheula mah geuning memeh asar memeh magrib teh urang teh geus ditarajuk baheula mah tajuk anu ku talupuh teh ya can ala geng kieu pasti teh baheula mah abdi ge ceuk diriung dipager ku daun wera jeung daun sampe tajuk baheula mah tapi ulah meuni semangat ka masjid salat ge lain kumukeuna ku samping ditalikeun geus beres salat teh samping jeung sarung teh lain ditelepan nyieun babangkongan kalaman teh kalaman mana ulu sholat yang mani bau kesang tas baren tas pintrong tas pecele baheula mah ayeuna mah geus teu kitu budak ayeuna mah salah baheula mah memenan ka budak teh eueuh baheula mah sae lamun budak geuning rungsing teh ditimbang di ayeuna amin teh badi ciuman teh bari maca sholawat bari maca kalimah thayyibah baheula mah urang teh kolot teh kitu la ilaha illallah matak beki dewasa beki kolot teh sadatna kuat marifat takwat pacamat ya sakitu teh ladang kieu ladang ku ibuna ladang ku sepuhna ari kolot baheula mah kitu ari kolot ayeuna beda deui dengan sanggup marewah tapi ka budak didikan kurang keur leutik dibetah-betah atuh budak teh tinggal kalongeun kena budak geulis tos di mana teh wah budak teh kageteun wah anak caa ieu inung jelok anak sorangan disebut anak saha ya itu di aku aja anak sorangan so aya nu kitu aya teu kieu teh pada nami anak taa ieu da yakin lamun budak bisa nembal mah anak sia bahasa eta mah lain jangka budak tah jangka salaki lamun euceuk keur pasea osok lain pasea jeung salaki jawab osok pernah tuh pernah parera omong geuning sarua minum abdi mah aslina pacamat abdi mah tasa minggu katung mah rumah tangga teh hampir we diambang perceraian salah kita amek-amekan teu pugu-pugu abdi tang pangajian kunaon aat teh ditawaran ku abdi teh bisi hoyong sprite hoyong kopi tah hoyong nenen mung nya kunaon ate banget wae kamu mah teh capek uing ngaos jujur tes di mana uing ngaos teu percayaeun tah ceuk ka abdi pasti geus nyangka lain-lain sok atuh jauh bae nama pedak naon ka mamah nyebut lain tas ngajing bohong maknya dina mobil eueuh berkat tak kitu pacaman eta pacaman eta anu jadi permasalahan teh biasa ge cenah balik
sok aya beas aya parcel gitu punten ya mah pacamat nu biasa nu biasa kalau kadang Sumedang masuk aya sawo aya tahu aya ubi ieu mah nu atos nu biasa gitu cenah pacamat mah teu biasa nggak biasa kun kaya daripada engke abdi jeung salaki pasea sok mending ribut teh ayeuna jeung pacamat punten pacamat punten abdi harus kita teh omat tong dianggap heureuy punten geus eta lah abdi matos ningali jamaah ge bunga kitu perjalanan raos ka dieu mah jamaah seueur alhamdulillah ya Allah sok bingah abdi mah daripada ka Borkol itu mah tuh ka Sukabumi mana mah ka ujung kulon mobil teu dugi dijemput ku motor betu bari tukang ojek hangit ya bau musibah pacamat boro-boro dikawal sepertos tadi abdi na motor ge na motor butut aja bau ke sang tukang ojek da bingung atuh manyak sok dibaca kalimat thayyibah la mawjuda la ma'buda la matluba la maksuda urang dikitukieun teh ku Allah tarimakeun we motor nu aya naik baca bingung muntang ge kana naon bekel teu aya akhirna mah muntang we kana bohong tukang ojek setiap digah cekek bohong mah ayeuna sieun ragrag baca cek atuh jalan jurang ge mah leueur ieu gue dicekekan tukang ojek melotot sing sopan muntang kana bohong emang bohong aing setang kitu balik teuing nu penting mah salamet dugi ka lokasi ojek alhamdulillah jiga kieu ningali jamaah kompak seueur semangat atuh nyares teh 2 jam setengah teu karaos pacamat tadi payun pamuda karasep teh jiga di dieu reet aki-aki lungsur tina panggung panitia balas bunga meureun balas puas ceramah eta langsung masihan amplop pacamat ngan hanya kal ipis api we pacamat ka WC puguh hayang nu kaplak akan mumpung didinya kene bisa kumaha dibuka teh ternyata pacamat teu kurang teu leuwih 300.000 ieu mah geus lain nyalah handak biasana ge cek ka daerah Sukabumi mah paling saeutik 15 juta piraku sakieu ternyata muhun eta teh lepat teh si orek eta amplop teh jang jatah MC pahileuneun eta teh panitia teh mata punten pacamat di ayeuna gerak pisahkon bisi pahile manajang abdi manajang MC aduh alintos teh ibu digentoskeun abdi pamit Bapak Permes abdi bade wangsul panitia balas bagur deui aduh masihan brokat 5 kardus ditumpuk dana motor hese biasanya masuk 10 ayeuna mobil mah dayeuna mah komo na mobil pacamat kosong cobalah mesin 15 kardus ke cukup aja alah ditumpuk we eta pangluhurna teh hayam hirup cok rawan da ami kacangkeh gitu ami aman Allah ari tukang ojek eta aki-aki teh meuli semangat ngabonceng nu gulis ari motor teh dikontrol remna blong cok ari pas budun jeger teh nabrak tangkal kalapa hiber tah motor jeung tukang ojekna untung abi mah kaburu ngajeleng cok ditinggali ke tukang ojek keunang karak bengkang we dina kotakan sawah pinuh kulotak teu hayang nulungan ieu tapi ribut boro hayang lopas itulah nasib jadi wanita panggilan malam lain jablay aja coba jablay cenah jablay mah jerkut 15.000 atau jer ngajukut kadea kalimat thayyibah la ilaha tadi MC ngaharewas yang sareng doa urang teh tos seserian we nya cenah da urang teh lain bisi hayang hideung hate ngan urang teh balas bingah saling dina tempat mu urang balas bingah ilmu sing marang pat ilmu urang sadayana yuk urang ngaduang gelas sasarengan punten petugas lampu ieu lampu sadayana hoyong di pareuman heula sadayana pareuman tong aya nu burung duritna tenda sana pareuman iwak timik kana mik mentekeng di pareuman tong kabubar teu kenging urang ngadoa heula sok pareuman sadayana lampuna urang ngalatih diri mu poek di alam dunia da poekna di alam dunia mah moal sabanding jeung poekna di alam barzah sempitna di alam dunia ayeuna eceu di dieu riungan pasedek-sedek moal sempitna engke urang di alam kubur tah ieu pareuman HP-na kamerana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih yuk tungkulkeun mastakana tong galider tong malaweung jamaah nu hadir di dieu iwati ieu kagungan Allah urang sadayana bakal euwih deui ka Gusti Allah taun anu munggaran
Muharram 1444 Hijriah, 77 tahun orang merdeka di Indonesia, 75 tahun Yusua Kecamatan Wado duka sabarat tahun Yusua orang nu yakin seueur keneh lepatna daripada saena, seueur keneh awana daripada leresna, seueur keneh maksiatna daripada taatna. Urang nyuhunkeun ka Allah dosa urang dina waktu ayeuna sing dihampura nu berhubungan sareng hak adami komo deui nu berhubungan sareng Allah. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun magfirah kangge urang sadaya dina waktu ayeuna, amin ya rabbal alamin. Ieu urang mau sela kalimah thayyibah sasarengan abdi ti payun ibu bapak supados nyarengan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Sing semangat kaluarkeun sawantena can karuhan urang mah nuju tobat dihapunten dosa ku Allah. Ieu urang malah mandar sing kabarokahan ku seurna jamaah, urang sing kacanak berkah ku doana salah saeus jamaah nu diijabah ku Allah. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar sadayana sasarengan. Astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal minal khataya. Sawang sulandai. Astaghfirullah rabbal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Jamaah sadayana ibu bapak dulur abdi urang wado nu hadir di dieu sadayana urang hakikatna ku Allah disalikeun di dieu.
Hakikatna ibu bapakku Allah diangkatkeun ti bumi ka dieu. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan rahmat sareng magfirah ku Allah dina wengi ieu. Istighfar dina mana sewang-sewangan sadayana mumpung keneh aya kesempatan. Bayangkeun dosa kalepatan urang anu tos kalangkung nu teu acan tiasa ditobatan. Malah mandarajeng ayeuna urang harapan ageung kahoyong dina waktos ayeuna ya Allah. Abdi hoyong dihapus sadaya kalepatan dina taun anu tos kalangkung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong ibu bapak ngahisab kana diri urang nyalira sabeme waktu urang engke dihisab ku Allah. Dan dina waktosna urang dihisab ku Allah mah urang teh moal aya hartina. Terkecuali urang kudu tiasa nanggung jawab kana sagala rupa pada melan urang nu geus dilakukeun ku urang di alam dunia. Sing emut dulur sadayana urang ulah gaduh cita-cita tobat ka Allah di mana engke urang geus kolot dan sangkarukan urang umur nepikeun ka kolot. Ulah gaduh cita-cita urang tobat ka Allah di mana engke urang geus ka Mekah beteuing ibu bapak urang teh teu kaumuran kudu bisa angkat ke tanah suci. Mana kajongjonan urang nyeun dosa wae ka Gusti Allah isuk page teu urang padahal mah tos teu aya di kieuna. Penting nu ayeuna karasa kurang ibu bapak betingnya teh penting nu terakhir isuk paget urang geus moal bisa ngarasakeun kana pentingna di alam dunia balik ta urang geus kudu ngaraoskeun kana poekna di alam kubur. Panoon poe nu tadi karasa ku urang panasna dina waktu beurang penting eta teh ibu bapak nu terakhir isuk paget ta urang geus moal bisa ngarasakeun kana panasna panoon poe ta urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Urang geus kudu waktosna ngantunkeun alam dunia. Sing emut ibu bapak jalmi di alam dunia sakumaha gagah jeung kuatna moal aya nu tiasa ngelekeun kakuatan Gusti Allah. Ketika urang geus dicabut nyawa ku malaikat Israil mah urang iwal ngagoler paik dina jero kasaran. Diriung-riung kudu jadi dulur. Dicengcerikan kudu jadi anak jeung nu jadi salaki jeung nu jadi pamajikan. Digeuing-geuing ku budak jeung incung nu can patih hidengna puguh urang teh disangka sare. Da moal nyaring ibu da kayan urang teh geus maot. Urang ku sanak baraya diantarkeun ka kuburan sanak baraya baralik deui ka leburna masing-masing uruskeun ka duniaan. Urang mah ibu di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia. Urang mah di jero kubur ibu boro-boro mun mikiran harta. Harta nu menang digunuk-gunuk menang dikumpul-kumpul belaan urang teh poho ibadah ka Gusti Allah. Geus dina jero kubur mah ku urang teh boro-boro dipikirkeun dalah urang mah mikiran alam kubur nu sakitu sempitna. Mikiran alam barja nu sakitu poekna. Cacak lamun sejujur ibu bapak geuning urang teh kakarek ngaliwat kana pakuburan ge tos gaduh rasa keung. Urang ngalangkung kana pakuburan urang sok aya rasa sieun. Sok komo lamun urang asup bari kayang sorangan teu aya nu maturan iwal ti amal hade urang nu maturan bari amalna ge can boga. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Geuning abdi tadi pasihan dunia ku Gusti kadang abdi masuk di angin sombong teu tiasa ibadah ka Gusti. Sing emut ibu bapak nu namina maut mah janji Allah mah moal sulaya. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Beting ibu bapak engke urang keur sare ku Allah dicabut nyawa. Beting ibu bapak engke urang kuit ti dieu ku Allah dicabut nyawa. Sok leuheung lamun urang ku Allah dipundut dicana ku malaikat Israil nyawa urang dina kaayaan keur dihampura dosa ku Allah. Urang kaayaan keur maca Quran, kaayaan keur tahajud, kaayaan keur didoakeun kudu jadi indung jeung nu jadi bapa. Tapi sabalikna ibu bapak lamun urang ku Allah dimautan urang nuju kaayaan ageng dosa. Ku kolot can dihampura
jeung tatangga teu oleh pasea jeung dulur teu oleh teu akur. Ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Dina wengi ieu abdi iwal pasrasareng Sumerak ya Allah. Abdi angkat ka dieu taya kajabi di bumi abdi nu janten kakiatan iwal abdi gaduh rasa mahabbah cinta ka Gusti sareng kajungjunan Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da moal aya abdi-abdi sadaya lamun teu aya mantena ya Rabb. Kangjeng Nabi dipikat cinta ku Allah, Allah oge mau sholawat ka mantena, malaikat oge mau sholawat ka mantena. Kangjeng Nabi Muhammad berjuang berkorban demi umatna sampaikan ka nyawa dikorbankan, nitipkan ka Sayyidina Ali neteskan air mata na bade ngantunkan ummati ummati ummati. Nu dititipkan ku Kangjeng Nabi teh geuning kurang waduh. Nuker hempak di dia ya Allah, hadirkan ruh baginda Nabi waktu ayeuna ya Allah. Da moal aya nu tiasa nyapaatan ka abdi-abdi sadaya iwati mantena jungjunan Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Abdi rindu ya Rabb, abdi rindu ya Rabb. Kasadayana anu parantos garaduh jasa ka abdi-abdi sadaya. Tos tetiasa disebatkan jasa para pejuang, tos tetiasa disebatkan jasana Kangjeng Nabi maharianeun. Aya deui anu langkung berjasa deui ka abdi moal hadir di alam dunia abdi sadaya tanpa lahir tina rahim nu janten sepuh abdi. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rob, abdi nu hadir di dieu teu aya nu pangkat, aya nu gaduh jabatan, teu aya nu beunghat, aya nu kaya. Sami abdi hirup kumelendang di alam dunia, syariat dilahirkeun tina rahim nu jadi induk. Abdi teh can tiasa ngabalas jasa, abdi teh can tiasa mulang tarima kanu janten ibu rama abdi ya Rob. Anjeunna tos teu araya ayeuna abdi kantun sono jeung rindu. Uyung barang pasian ge abdi sesat, tapi nalika ibu rama abdi masih kena aya di kieuna, abdi teu acan tiasa ngabalas jasana ya Allah. Ibu bapak sadayana urang wados sing emut nu jadi indung pernah geuning ngajrit maratan langit, ngoceak maratan jagat nahan kanyeri dina waktu ngalahirkeun urang ka alam dunia. 8 bulan lamina urang ngaheurinan rahimna 2 tahun lilana urang nyadap kana cipinarep nu jadi indung tepikeun ka hapa. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Ibu rama abdi nu masih kena aya dikina panjangkeun yuswana eta mutiara abdi. Doa indung mah ibu bapak sekeut alabatan silet sami jeung doa nabi ka umatna dina pada teu aya tolak ijabahna. Tapi sabalikna naudzubillah urang nu jadi anak tong kaasup jelema, tong kaasup anak anu pernah nganyerikeun nu jadi indung. Da geuning kecelak cimata nu jadi indung ku nyeri kalakuan anak, ku nyeri alatan ku tingkah laku anak. Indung erep sagala dunia seep demi anak hayang sukses, tapi ketika anak geus sukses indung lapar ku anak teu ditawaran-tawaran acan. Indung gering ku anak tadi longok-longok acan, ngecelak cimata indung nyeri ku tingkah laku anak, nyeri ku pilara nu jadi anak. Kajeun anak pangkatna kiai, kajeun pangkatna menteri, kajeun loba santri, kajeun loba dunia, kajeun gaduh pangkat tapi wantun nganyerikeun nu jadi indung. Cek Allah eta budak bakal kasuk musuh Allah, musuhna surga. Tong boro-boro asup ka surga, ngame sengit surga nagi geus diharamkeun ku Allah. Sing emut ibu suhtullah bisurtil waliden ridullah biridul waliden. Bendu Allah aya dina bendu ibu rama, ridho Allah aya dina ridho ibu rama.
Dagening kehadian kolot ke anak mah hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali. Dunia inung, dunia anak inung benghar anak masuk jadi raja jadi ratu, tapi lamun anak betik inung jadi babu. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Waktu saya di alam barja Ibu Rama abdi sadaya, ya Allah tempatkan aranjeuna dina raudhatun min riyadil jannah. Salamatkan hamba-hamba Gusti nu hadir di dia, ya Allah. Panjangkan umur abdi sadaya istiqomah dina ibadah. Gampilkan ya Rob milik rezeki abdi sadaya anu ageng halal tur barokah. Jantankan ya Rob pala putra putu abdi anu saroleh anu saroleha. Jantankan ya Rob rumah tangga abdi anu sakinah mawaddah warahmah. Dugikan ya Rob syafaati Kangjeng Nabi kang abdi sadaya jaga dia umal qiyamah. Ngalangkungan ieu acara ya Allah kumilang kala kecamatan Waduk, mudah-mudahan ieu lembur ieu kecamatan ieu daerah sing langkung majeng bari barokah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu akan dihurungkeun sadayana baterai HP nu dihurungkeun kieu keun acungkeun sadayana. Baterena caangkeun, HP-na hurungkeun, baterena kaluhurkeun, acungkeun pananganna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sadayana sareng ibu urang sholawat. Ku sholawat mudah-mudahan urang sing janten berkah kaing syafaat. Ieu lembur ku sholawat ieu daerah, ieu kecamatan, ieu daerah, ku ieu desa mudah-mudahan sing langkung berkah, langkung majeng. Amin ya robbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kompak sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat suara na tawasalna wabil hadi rasulillah. Tawasalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aqlil badari ya Allah. Yu salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala. Semua sholawat dokter bacakan sholawat syifa tibil qulubi wa tarikan wa sing daramang urang wado sing sarehat sadayana. Panyawat urang sing diangkat ku Allah disehatkeun deui wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali
sadayana sorangan hasbi rabbi. Salikeun heula ulah waka digoyangkeun pananganna mangga hasbi rabbi. Hasbi rabbi. Jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah abdi geula ti payun hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Yuk acungkeun deui goyangkeun deui hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illa baca la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Berzikir wado la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik mangga kahandap keuning sok caangkeun lampu nu awalna. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah acara di awal dugikeun ka akhir parantos beres bari aya dina kalancaran. Mudah-mudahan tong wakaceng ka cicing ke heula. Mudah-mudahan jamaah anu angkat ka dia sing diampunten dosana ku Allah. Ibu bade arwih ayeuna ti dia mudah-mudahan urang sing karenging ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal Doakeun sadayana para panitia khusus kanggo Bapak Camat sareng Ibu anu parantos berkorban segalanya kanggo ngalangsungkeun ieu acara. Ibu anu parantos ngiring ngarojong, Bapak anu parantos ngiring ngamajengkeun ieu acara, nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan sing janten tabungan catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Cipeujeung jalan Cieurik malik upat di abonan, pepeujeung pami marulih ulang upat kaonan sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin warga Kecamatan Wado, acara tausiah dari Al Mukarramah telah selesai. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan, atas segala kehilafannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat, Bapak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, kemudian Kepala Desa dan Ketua Panitia Penyelenggara dimohon untuk naik ke panggung untuk melakukan sesi foto bersama.
Banyak Bun. Ya, selamat malam pemirsa. Itulah tausiah dari Ibu Mas, Ustazah Ibu Mas dari Pangandaran, ya. Dan barusan sudah kita saksikan di acara HUT RI yang ke-7 dan ulang tahun Kecamatan Wado yang ke-75. Terima kasih Daun TV melaporkan dari Kecamatan Wado. Bu Haji, iya foto lu, ada deh foto lu ada deh. 1, 2, 3. Oke. Sa. Oke. Panggil Bapak Kepala Desa ya. Iya. Bapak Kepala Desa. Atos Bu, atos.
Eta kade bisi ruksak. Aduh, aja. Tuh, aya kene wae. Surat pernyataan atau istri kakak. Iya surat atau istri Mangga katu bapak-bapak ibu-ibu sultan. Bapak-bapak itu. Ayo para kepala desa. Bapak-bapak. Ini para kepala desa. Ayo. Mana Pak Kubu? Pak Kubu. Masuk. Kepala desa sadayana. Pak Haji. Nah, tadi yuk, ibu. Ayo. Ayo, Mas. Kepala desa sadayana. Udah, ayo. Jadi Pak Kubu, jadi Pak Kubu. Ini kuncinya. Itu bukan di belakang. Sama di belakang. Pak Kubu aja. Udah. Udah dari tadi. Pak Polsek Padan Ramil. Ayo. Ayo nabrak. Ayo. Ini yang lewat tadi. Ibu. Nanti juga ada di acara. Tahu ini sama-sama. Nggak tahu. Ayo. Ada potongan. Jempol lagi ya. Siap. Kayak orang ngomong. Minta doa lagi. Ayo foto. Nah, bener Bu. Sama satu ya. Ayo. Baris. Ayo Pak Polsek. Badan Pos. Ini kan petugas. Pak Polsek ayo. Kecamatan. Ini pakai saja ya. Kecamatan itu. Dari pasta di kawal keduaan. Mas pakai belit normal tuh. Jangan pakai belit. Namanya sama-sama ya. Ya nurunkan tadi di foto. Foto ayo. Oh, so kayak gini dia. Ayo Pak.
Udah, si ibunya udah nyampe. Si ibunya udah nyampe, udah. Gitu. Udah ke sip. Sip, mantap. Ya sip. Buru. Ya, sok. Sok, buru. Ya. Oke, siap. Awas, sok. 1, 2, 3. Siap. Sip, mantap. Oke. Wah, lecet atuh ya mah Wah, lecet ya mah geus. Sok, teh. Awas apa kan wae mah, kan wae. Oh, Udah, sip, Kong. sip. Yup, sip. Bu berdua. Yang saya lebih cina yang cerita. Kilo, Bu. Kita buat film. Ya, siap. Kong. Rungkad dah. Talak tilu. Talak tilu saksikan di Wado. Tidak? Boleh. Tayang ya. Oke. Talak tilu, saksikan tayang di Wado ya. Sip. Haji, mantap. Terima kasih. Hatur nuhun. Kabret. Gimana Kang? Sukses Kang? Sukses Pak. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? Oh, masih 4 hari lagi Pak. 4 hari lagi. Iya, sampai kau kapera Pak. Kuatkan stamina. Oke, 4 hari siap. lagi. Oke. Wayang golek ya. Oke. Sabtu ya. Siap ya. Semangat. Ini guru ya. Sedih, Panitia Pak. nih. Bagian sound system. Sukses. Udah. Iya. Kayaknya kita komunitas kayak ini atau